Nauzubillah min dzalik. Takabur aya di nyana, sombong aya di nyana, gumede aya di nyana, sedangkeun lamun jelema paeh di jero hatena aya takabur ulah gede sagede siki sasawi bae Allah ngaharamkeun ka sorga. Haram sorga katincak kaeusian ku jelema nu di jero hatena aya takaburan. Deuk bae coba. Geus taeh cilaka. Kaduan tak ieu urang ieu maulidan kitu maksudna lain naon kan urang teh hayang nempo akhlak Kangjeng Nabi. Sanggeus nempo akhlak Kangjeng Nabi, tugas Kangjeng Nabi, sanggeus nganyahokeun tugas Kangjeng Nabi, urang sebagai umatna kudu kumaha ngadenge perintah-perintah Kangjeng, sebab Kangjeng diutus teh linajatin nas jang nyalamatkeun manusia. Setan diutus ke dunia liiblalihim yang nyasarkeun manusia. Tinggal urang apakah hendak nuturkeun Kangjeng Nabi supaya selamat, apakah hendak nuturkeun setan supaya cilaka. Nah tinggal milih urang sing hade. Nah Kangjeng teh wa mubasyiron mere berita gembira aya surga. Ai surga Masya Allah lamun bae ieu bidadari teh setik cinggirna doang ye, cinggirna ditololkeun ka dunia setik panon poe surem, panon poe surem. Lamun nyidu ulah saciduhan sacakclak bae ka laut amis jeung seungit. Coba Syahrini titah ngacai tas ngadahar jengkol tuh beres ieu setik. Ya Allah ya Rabbi